Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Brim, Mana nya? naon prima? Kieu ye, lamun barang rek dipake teh sok ujug-ujug eueuh we. Yang naon dengan kabogoh? Hah? Dengan kabogoh, dengan naon? Ah, geus teu beunang atuh bobogohan alo mah. Oh, dengan naon tuh dengan naon eta? Eta skateboard Skateboard. nya, Apa tuh skateboard, Kang? Pergi nulis. eta mah blackboard. Oh, blackboard. Lah skateboard di kumaha? Papan terus dirodaan dikit tah. Ser, terus diajel-ajelkeun. Gitu tah. Eueuh. Heeh. Eta tuh ke meja we rodaan sarua papan teh. Eta mah papan jati atuh berat. Eh. Ka mana nya? Aduh, aing mah. Panjang naon? Makaning barudak nganungguan Naon eta teh? Persiapan skateboarding day. Woi, Jadi naon lomba naon? Memperingati hari lahir skateboard. Beda Dewek sudah mah da. kaulinan milenial zaman now mas tiga gitu. Oh, gitu. Skateboard, hobi, zaman ayeuna hobi. hobi yang Zamanna. dibayar bisa jadi atlet begitu teh. Tina skateboard teh. Iya, bisa ulin ke luar negeri, dibayar ku sponsor. Ah, Mang Cepot gitu eleh. Mang Cepot mah tina seni tradisi bisa ini ke luar negeri. Oh, tuh bener teh. Prima naon tadi hobi teh? Skateboard. Skateboard. Heeh. Tah Mang Cepot mah hobi teh ucak-eclok baheula teh. Kosipa eta mah. Ecrok-ecrok sok keluar negeri. Ese sih ngobrol jeung nu teu boga hobi mah. Ye, morokan teh boga hobi. Boga gitu, Kang. Cepot Berlin teh saha? Iya. Ieu. Maaf, Kana ngendang baheula mah. Hah? Mang teh jago tukang kendang. Kendang mah itu aya Mang Erlan. Mang Elan teh ti saha guguruna sok. Oh, Lain ti bapana. Teu percaya? henteu. Kira aku Mang Cepot bisa kendang. Yakin. Sanggar teh di gudang aya kendang asa namanya? Aya. Oke, tungguan Coklat, coklat lah. kela tinggi. Tungguan. Ah, Asal teu percaya alo. Asal Mang teu Cepot bisa main kendang. Atuh mal mungkin cicing di imah atuh nabeuh ka mana-mana. Nya. Mana kendang? Dina yaga atuh. Duh, Prim. Sungan teh kendang ucing euy. Aya buntutan atuh. Tah. Ke. Ali. Gila. Hah? Tinu tagogna mah meyakinkan euy. Wah, dewek mah. Waduh. Tina tepak teh we lah kana tepak kendang. Oh. Basicna mah tepak teh we teh. Iya asli bener itu kendang. Asli atuh, ngancan lunas ieu teh. Oh bener disada. Cik. Dicek Atuh. lah, cek sound. Tuh. Allahu Akbar Allah. Kalah latihan adan. Ada. Erek ngarekak mah.
Harengkak. Ngarengkak. Oh, sok lah sok. Sok. Nya Jalan nu puguh heula naon heula ieu. tepak kenang. Tebak kendang oke. Heeh. Sok, Tepak diukur toel, atuh, tepak Mang toel Cepot mah piongongeun kudu ka panggih wae silang. ka pamajikan si teh. Oke. Duh. Mulu ya. Ah, Itu kuat ya? Siap. Nya. Hop. Siap. Siap dari ah. Ya. Woi, beneran bisa kan Bang Cepot euy. Dewek teh Ternyata. atuh. Lain. Ah kana Aduh, kendang siap, mah. siap. Diajar di mana eta? Baheula diajarna ngajait mimitina mah. Tidak kursus ngajait. Tidak khusus ngajait. Aduh. Ada. Kunaon, Cek? Kunaon? Aduh. Nah, cecek. Aduh. Nundah lah kendang ah, nundah kendang lah. Cek, kunaon? Kelak. Tong ibur jempe. Tenang, santuy. Masa geus gini? Hah, Mang Cepot. Ieu kunaon Cepopan ujug-ujug ka Allah mere duren. Mere helm. Duren. Helm. Oh, helm. Cek. Nah jeung bare helm sagala si Prima mah geus aya helman. Naonnya? Jempe bisa jelema. Iya mah ikut lain helm. Oh, Ih, ikut. salah. Di mana sih? Lain. Cing punten ya punten. Masuk Aduh. atuh. Duh. Kunaon sih celek we Prima? Ih, Kalau apa lompat ka dieu yang tadi teh? Ye. Tah, Pate. cing atuh Cep Prima ari ngajalankeun motor teh aduh. Lalaunan bapak keur lempar diserepet, mana tanggung jawabna? Aduh. Aduh diserepet eta tah ku si ieu tah. Ai Prima atuh. hah? Mang Cepot, kayak pan Allah mah tadi di dieu. Ulah mungkin eta buktina tah. Aya helmna barang bukti. Cari kelah. Pada mending cari kelah. Rinehla. Aduh, duduk di hawa tos Pete. ieu. Itu maka barang kieu. Lain, hawa tos eta kumaskeun bisa nyangsang dirinya pete. Pangkas repot tah tutup kugu atuh. Nya cing tenang heula. Cing, Jang Prima ye cepot nyili aduh buga. Nya, alo kieu, teh. Pak Ya, RT. abang kena apaan jalan teh eta jalan sempit ulah kekebutan kitu. Bapak keur lempang, pejabat hargai dong. Pejabatnya kumaha menurut pejabat? Cep Prima rek tangan kumaha bapak geus teu nyeri ieu tah. Ah, pete, kela Pak Allah RT mah asa. kalem heula Pak RT. Ai ini tina durukan mah bakal jadi ruhai Tuh. kaituna. Asa dudurukan atuh berenang ge keur lempang ditabrak. Ulah Tanggung jawab. kaburung tah. kuna. Hargai pejabat. Hargai pejabat. Hei. Waduh. Cilaka kumaha Pak RT kumaha Cai caritana sih Pak RT. Cai heula Pak RT. Pak RT mangga. Alah, mohon. Nuhun. Kunaon sih Pak RT teh? Kira Pak RT teh kumaha caritana ieu teh kumaha? Ah, ulah sok pura-pura. Ai Pak RT, kala ai Pak RT bet duduh ka Prima naon alasanana? Eta barang buktina helm da bapak ge begitu jungkal teh ningali helm atuh. Oh. Tah ieu Rim, eta mesti ge helm nu Cepopon. Cek. Eta helm ti mana? Ieu mah helm Cepopon. paduli teuing mun mah eta geus nabrak bapak tah. Pak RT, aduh punten pisan Pak RT. Nu nabrak teh sanes Cep Prima. Oh, kutaan. Abdi Pak RT, abdi udah nuju diajar ngebut tapi teh balap-balapan. Oh, cek baru teh gaspol, we ku abdi teh. Ai Cepopon atuh. Lain nepi ka maot karena teu riweuh kieu. Hai. Atuh bagi panjang urusan. Jantan ece. Muhun. Alhamdulillah. Maka yang alhamdulillah segala. Pak RT teh mapahna sisi teuing jantan Itu bapak. abdi nu lepat abdi Pak RT. Bapak. Abdi Pak RT, abdi eta ngagasna abdi ieu teuing tadi rem punten Pak Ayo, RT. bapak Abdi nu lepat abdi. Kan Pak RT Cep teh Prima abdi nu ditabrak lepat. Cepopon. Muhun. Nah, jadi Pak RT nu minta hampura. Bapak teh mapahna sisi teuing. Pan ari Cepopon mah sok ngisi. Itu tapi abdi nu lepat Pak RT. Tamun sanes waktos mah, ieu bapak keur lempang ge teungar deui we. Sing wae lah. Ari soal sakit tangan dan badan mah asal jangan sakit hati. Aduh, si Aceh. Tuh tinggali Ya aja. ada ikatan cinta. Nenek, Pulang ke rumah sakit. diubaran langsung Pak RT. Dari bapak dari ieu Peryogi napas buatan. Lah, Napas buatan. Abdi aya.
kompresor. Kompresor. Yes. Aduh, ini diletak atuh. Ayo. Ayo. Sok. Nah, atuh. Ngadak-ngadak cager. Awas tapi Padahal mah kopinya. tiasa ditakar gulana, tiasa saparapas setengah. Aduh, alhamdulillah. Bapak tos janten bapak teh janten sadar aya nama. Engke mah bari ngapah teh di tengah wae. Mohon atuh. Harus gitu Pak RT. Atuh nuhun. Siapa RT? Aduh, Pak RT, Mang Cepot ulah punten. bukan Aduh, wae tuh. mangga, Alo, aduh. apal nanaon Pak RT. Tabrak we. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Rupa-rupa teh. Mohon. Pak RT, kadang hati-hati. Mohon. Awas. Ente. Ah, Cek. aku mau cari tanah sih coba. Ayo cek Abi keur diajar motor, kan Abi boga dulur, babaturan. Neng Kinta, sut, dibere ieu motor. Tadi ulin, teu nyawa aya teh tadi mah sugan teh babegig sawah we. Emang ge mati. Lain apa gitu. Sampurasun. Rampes. Bulan. Aduh gaya sekarang mau bawa perempuan. Sekarang saya sudah tidak menduda lagi. Sudah tidak main micet-micetan lagi. Kalau sampai cari takut. Aduh. Aduh. Bisa. Ya, siapa Neng lieu? Kintan. Ya, siapa lieu? Lain asa apal ih. Helm saya. Apaan helm di dinya ku cepopon di ieu mah. Cek. Nah, ai cepopon geus mata ngomong nginjem nalila. Cina bebejana dibere injil. Apaan urang teh best friend atuh mani dieu tuh. Lain best friend ieu anggar we ditilang ku polisi teu Cepot. Ya. Jajab, ya aduh, mun Ah, kawasan siap, aya tugas ya teh. Mun. Di orang milarian helm sing goreng teh cepopon ngange tuh. Pokon kemang ngomong ah. Ya neng mun. Calik neng awatos neng calik. Baru uami mana ditilang. Neng Kintan cari kelas. Amin. Sok. Nuhun min. Ya, mangga nuhun Mang. Ya simpen lah helmna. Tenang aja. Ini nya wae. Mun ieu tilas Pak RT nya. Ya. Ada ah. Aduh, ternyangka Neng Kintan. Lain dan cepopon cina bebejana eta. Da cepopon mah kitu ngaku-ngaku wae ka batur teh. Waduh. Padahal mah neng atur nelpon ka AA. Mana nomor HP-na atuh? Maaf Pak. Gitu. Ya, Mang Cepot apal tuh Neng Kintan teh. Naon? Tah, pembalap. Bikers. Bikers. Apa? Neng Kintan mah biker. Anjeunna teh mesti anom tapi tos ka Jomantara. Woi. Prestasinya luar biasa. Tinu otomotif. Hebat. Ieu kudu digali, ieu kudu jadi inspirasi anak-anak muda teh orang Sunda teh siga kieu. Nya Meskipun mah geus tekar. terkenal, geus famous tapi teu poho. Tinu Nah. lentongna, tinu bahasana, Nya. diundang ka TV-TV ge ngomongna si ieu mah Sunda. Logatnya Sunda. Gitu. Neng Kintan dah mang. Alhamdulillah. Aduh, ninggal cenah IG we abdi teh. Mohon resepnya. Resep eta. Ya, ngobrol di dieu nya biasa Lain. nya Mang Cepot. Asa ngobrolnya anjing cepot teh. Ayo. Ya nanyaan atuh. Antosan bari ngopi di dieu nya. Heeh. Mohon, Neng, mangga. ulah ka mana-mana nengnya. Mun. Iya lah keun helm masalah helm mah keun. Bang Cepot aya helm. Waduh. Nya, kapungkur mah dikupluk enak mah terus di helm. Kalem. Dan tos enak mah da bisi ditilang. Bisi ditilang. Beunang, nan baheula mah nyawa peraturanana baheula. Kieu ye Neng. Nah. Ngomong-ngomong helm. Hah? Neng Kintan teh memang gaduh hobi anu berhubungan jeung motor eta nepi kumaha teh? Hobi motor balap kan? Oh. Hobi Piraku, motor balap. piraku ka balap jadi ka boneka. Oh, Keke, eta. lain kuduna awewe mah bener ngoprek boneka. Awewe Nya. mah Oh kuduna beda ge. kan beda dari yang lain cenahnya. Oh, bener lain. Oh, Mang Jadi Cepot. Neng Kintan mah tiba heula teh emang resep ke motor. Mun. Resep ti saha eta teh? Ti mana nya? Di Da Rama. sekitar sih, sekitar Oh, lingkungan. Lingkungan. Oh, lingkungan. Bisa teman-teman kan pemegat Iya, sadaya Teman-teman teh motor sedaya nanya. lain. Oh, lain. Babaturanna lalaki, loba make motor. Ayo kana ieu Neng Kintan kana freestyle osok. Henteu. Terus mah henteu. Da anjeunna mah kanu ieu Neng Kintan mah pembalap road race. Road race. Ah, road race ieu. Iya, Neng, kapan dina motor mah nya sararieun geuning ayeuna mah begal. Aya Neng teh sieun kapungkur ulu biung dina motor kitu pan dina motor mah biasana ieu mah lingkunganana teu kabeh prima. Heeh. Biasana lingkunganna gelap gitu tah.
Gelap kumaha. Jong geng-gengan gitu tah. Eta mah Aya kumaha oknum ti diri sendiri sih sebenarnya. Tapi Lamun Neng, Mang teu Cep. mikir mah nya Heeh. negatif we. Ya benar. Kumaha urang nanya. Bener. Ya oknum pasti aya wae. Kamu mah bebas jeung sawae tapi lamun anu burukna nya buang, ambil positifna gitu. Tuh, ningali neng kita mah bisa ngabedakeun mana nu halus, Dan yang mana nu teu Iya. goreng. Iya mah segala naon teh dianggap goreng. Aya pisang, aya bala-bala, goreng. Gorengan eta mah. Oh, gorengan. Ya ti iraha ieu Neng resep kana motor mimitina ieu mah. Kelas 3 SD. Kelas Lu? 3 SD. Juga dia teh geus Teu diajar heula eta mah. Oh. Jadi Langsung balap? rerencangan ngedung motor metik. Muhun. Terus nanya ke metik Abi. teh nu tanpa giginya. Iya kan Ya. gini. Sanes gitu. Ya sanes metik mah tanpa gigi. Rencangan teh ngedung motor metik, hoyong mau motoran. Terus teh nanya, Kintan bisa motor teu? Abi ngajawab bisa weh. Padahal mah. Padahal mah can bisa, tapi nya ibarat ke naik sepeda we. Oh, logika Aku langsung ngagasnya, ngagasnya make feeling. Oh. Nah, tidinya we mau motoran. Langsung tapis we teh. Langsung mau Hebat. motoran. Bisa kan? Tuh urang sudah banyak motor, memotoran. Ayo babaturanna apaleun teh nya? Ayeuna Enggak apa lah. sekitan baheula aing cenah euy. Untung teu dibawa ngabret sia. Mesti cepopon teu naik motor ge ngagas ya ke dewek teh gerak mah. Ampun. Wah, ngagas sama- cepopon mah. Oh. Ketemu Ngagasna we ambek-ambekan cepopon mah. karek naik ke standing atuh cepopon kudu digas. Lain masalahna naon? Cepopon teh diukna tukang teuing. Iya tukang teuing. Standing. Jadi babari. Kudu mah tukang baju atuh. Kopi. Aya. Bala-bala. Anjing. Aya ge. Alah, alah. Ararudut. Aduh. Ngopi. Kurang ngopi. Hayu. Udut. Anak ngudut. Hayu, hayu. Rehu. Garan rehu. Ayu. Hai. Aduh. Nah. Ya ti jolong-jong Di kitu atuh. jolong-jong pan ripuh mau awak ge. Nah. Keun beda. Hirup mah ripuh. Mohon. Manganang bade dileueut? Atau napi bade di kumaha? Di pelong we, sugan saatnya lira. Sok, tak ada asa-asanya. Asa-asa. Aing asa karunya meja jeung kursi jauh. Oh, mata hese Siga nu ulah, siga nu tawar gatras nih. Bener, tawar gatra pisan. Mangga-mangga, tapi jauh teh ring era. Ya iya awak hayang cek Nyaon. urang mah bari beberes atuh pang. Wah, di imah teh udah ieu mah kalau teu ngadol mau Orang-orang prek angkat. handphone wae. Nyaho abi ge hayang siga neng Kintan atuh bal-balapan kitu. Heeh, Ngan oke. tiap tahun teh balap kerupuk ge jeung balap karung atuh kali-kalian balap motornya. Neng beli bade nyaketan atau napi ngali-kali dia? Aduh, jauh. Ceu ngomong-ngomong make jeung balap karung. Nah aku naon? Ukur Agustusan rek balap karung. Hah? Rentan-rentan si Ece lelumpangan atau ulah lajau itu teh kali karung lempang sorangan. Karung goni. Sok bener ari ngomong teh. Aya karung naik karung gerak aduh. Ampun. Dik, ieu Ama masih penasaran karena Kintan ujung-ujung kanu balap eta kumaha caritana ujung-ujung balap we. Nah, Kudu dicaritakeun. Nya atuh. Jangan Eta jadi mah pembalap. Moal beres 5 album. Bae teu naon sok. Ditagenan. nah terjadi Jadi, kumaha? Ah. balap liar heula. Balap liar. Alah, iya. Wah, ditewak polisi mah sabaraha kali eta kene Alah. budak teh cenah. Jadi engke geus gede rek jadi naon jadi polwan. Popir aku polwan siga kieu cenah. Da teu apa takdir mah cika Iya, teh nya. Pak Abi mah da ngagas wae, polwana polisi wanian. Heeh. Tidinya teh Sami jeung pokona- Abi, Neng, Abi ge kapungkur ngalamar jadi polwan teu katarima. Ada. kan itu na hiji. Nah, Laki. oh laki. Tidinya teh nya si mama kan. Mama Heeh. kamu teh gimana sih balapan liar wae bla 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 segala gitunya eta teh terakhir Ieu mah nyarita terakhirna we nya. Carekan we ku kolot teh. Tah abi teh pulang, ai pas pulang, ya si mama teh nyusulan ke kantor polisi. Oh. Pas abi pulang bawa motor, si mama teh aneheun. Teteh kenapa pulangnya bawa motor kan ditangkap polisi? Kan yang pakai balap mah motor yang itu, yang temen gitu. Ai abi ngalungkeun kunci nu motor nu abi.
eta pangmokeun motor abi ka kantor polisi heula. Gitu. Ya, udah teh. Ah, tidinya Nepi ka kitu. nya minggu depanna, bulan depan. Masih balap latihan liar? road race. Enggak. Oh, udah gini kan road berhenti. race. Oh, diarahkeun ku sepuh. Latihan ente. Oh, ente. Diri Masih sendiri. kene tuh kangen kolot. Oh, Diri sendiri ya. Oh. Udahlah nggak usah gini kata si mama teh. Dari situ latihan road race Ya. sendiri, nggak ada yang ngajarin harus ini nggak. Modal wearpak juga minjem kan, motor Oke. minjem, segala-gala minjem, dan kebetulan April 2015 ada bengkel MRT, kata dia teh, kata mekaniknya, udah ikutan balap aja hari Jumat. Itu teh ngomong teh hari Rabu. Oh, Udah. Bikin kartu izin startnya ngedadak, terus balapnya hari Jumat. Balap weh. Balap Kejadian. we, bilang ke si mama, teteh mau kemana? Mau ke itu, mau main, ngumpul jeung barudak. Mau Jumatan Cika barunya, teh. cek. Poe Jumatan. Awewe. Oh, ewe. Hey, di hijab. Oh, di- Hijabers. Weh. Oh, ada poe Jumaah tuh. Nah, dari situ teh udah we kalau ngomong balap kan mau diizinan. Nyanyinya terus. Kita teh ngomong we rek Badai main. keputrian gitu. Rek ngomong, mau percayain keputrian si Moh mah. Nah, keputraan ieu mah. Tomboy, ieu mah tomboy. Jadi nyata susu lumputan pergi balap, karena pertama balap mah tak apal peraturan kumaha, zigzag atau kumaha, ayo kita kan kasar mainnya. Pertama balap teh podium keempat langsung. Alah, Eta teh tina otodidaknya tadina. Otodidak. otomotif, orang kan ngomong otomotif. Otodidak ke otomotif. Ya, itu. Juara 4, nya mau nggak mau pulang Bawa ngeberaniin piala. diri bawa uang jeung piala. Uang teh sekitar 600.000 gitu, nggak tahu 800.000 lupa. Gede atuh 2015 sakitu mah nya. Nya tuh Ke si taruhanana ngan nyawa. mamahin teh 200.000 dan pokoknya ini Kintan bawa uang sama bawa piala. Pertama kali menghasilkan uang teh eta. Terus kata si mama teh, kamu dari mana? Abis balapan mah kade balap liar, enggak ini mah balap resmi. Eta teh abi nuju ngontrak sapetak sareng mama sareng almarhum nenek. Aduh, apa pisan ya cari tanah ya. hebat. Tapi kain mah alhamdulillah gak ada buminya. Alhamdulillah aya Tina motor. Tapi punten eta punten ya mah. Aya waos eta waktu balap liar atau napi balap resmi kapungkur. Iya mah behel abal-abal. Oh, bel abal-abal eta teh. Oh, abal-abal gehu nih aya. Bala-bala. Oh, Cicik tah tadinya Ya, ngagas saat wae, eta cek si aing mama oge. percanten ka Neng teh. Nya Disupport pastinya lah, teh, didukung. Cuman aya satu kejadian, jadinya teh Kintan pengen balap, tapi posisi mama kan punya uang 20.000, terus daftar kan 350.000, rek minta ke siapa gitu, Kintan teh bilang, mah Kintan ada balap besok, tapi ini harus daftar 350.000. Si mama teh nepi ka nangisna, terus teh ngomong, sedih. terus kumaha teh teh cenah mama gak punya uang. Akhirnya mah Kintan ngeberanikan diri kanu ngontrak anu di depan rumah. Teh naon tan cenah. Abi bade nambut artos. Nya. Sabaraha 3,5 besok diganti, kan nggak taunya mau Buat jual benang apa rek. benar. Oke. Heeh. Buat apa? Buat daftar balap ya udah dikasih 3,5 tak. Pas kasih 3,5, jadinya teh Kintan langsung balap. Tah. Terus kata si mama teh ini atuh bekal 20.000, nggak usah we bisi buat makan atau apa. Kintan teh berangkat. Pas balap alhamdulillah juara ketilu. Alhamdulillah. Bawa uang 800.000 gitu. Aduh, cuan atuh genep. Bawa piala oge, bayar, teh, iya atur nuhun, muhun juara oge nya muhun teh. Nah sisana ke almarhum nenek sama ke mama, kejeng beli celana naga ya kene nepi ayeuna. Celana naon ieu teh? Joggers. Celana nu ngawitan harita teh balap teh. Nah itu. Ieu nya tingali perjuanganana nya. perjuangan eta. Alhamdulillah. Luar biasa. Tidinya di Widian we balap ku sepuh. Kusaha. Nya ku sepuh teh di Widian.
nya di sok we teh semangat gitu, tapi nyawayahna mama mah nggak akan bisa kasih wear pak kayak gitu kan perlengkapan balap Mahal, bajunya eta. doang 8 Jutaan. juta, Nya, nya, sepatunya 4 juta, sarung tangan 2 juta, helm komo lebih dari 5 jutaan gitu. Tuh, Oce tinggalin nu helm dia teh 5 jutaan. Kayak kita mah ukur nyewa, eta ge kalau kalau podium sama kita dibayar, lamun teu podium dinantikan lagi gitu di 2 kalikeun. Tapi alhamdulillahna podium terus. Tuh. Tah. Cik ari kita non hukul kejuaraan rodes nutos Tah, di eta mah nawa. ikuti. Kejurda nya event nama kejurnas. Kejurnas itu nya. Emang balap mah gitu kan. Ai Kintan balapna udah ke Jambi, Oh lah. Kalimantan Hebat. Tengah, Sampit. Terus ke mana dinya? Lobana, Jawa Timur. Hebatnya. Katincak lah, mulai Pulau Sumatera katincak. Alhamdulillah. Kalimantan, Sulawesi. Aduh, bagja. Eta Urang printnya. Sundanya. Katingal. Lain prim. Alhamdulillah, kabeuli gitu kan nyari kolot baheula teh. Tuh. Eta James. Urang ilu reueusnya prima ningali ieu naon Neng Kintan nepi ka jengitan urang Sunda ieu prima Iya, ieu. atuh. Aya teh pami balapna jeung istri we sadayana istri gitu. Mun lamun liaran mah jeung pamegat. Oh. Tah. Oke lamun Neng balap dia mang diboncengnya. Mantep beunang. Berat. Lain Mang Cepot tinggalinya budak ngora tinu hobi tapi non ditekuni dengan serius mah bisa menghasilkan, Oh, benar. bisa ngabagyakeun kolot, ngabungahkeun, Nggak pakai modal. nggak pakai modal. Modal nekat ieu ge unggul. aya ieu. Naon, Dulur coklat anu luar biasa. Naon, Antaran kamari NJPM kan aya sok nyieun challenge teh ya. Eta. Iya aya juara terfavorit challenge kendang ieu teh yeuh. Kumahakeun. Kudu nonton. Cek teh urang ke gazebo, urang Ayo. ngabring. Ayo, ayo. Cepot. Nya, Nya. aya Yuk, Mang yuk. Elan, Mas Sanjay, Mas Mas Sanjay, Jimor. bungkul. Tah, ke dulu coklat ulah kemana-mana. Ieu kudu ditonton, soalnya luar biasa pisan. Ieu teh juara tapi peserta terfavorit ya tinu challenge kendang Kang Ipin bade kolaborasi sareng Etno Progresif. Ulah kemana-mana, hayu urang sesarengan ka gazebo. Ayo. Ayo. Takar gula sesuai selera. Kopi tubruk gajah. Ini baru tubruk. Tubrukers, yuk ngopi gajah.
Sagalana teh indung eta teh. Jadi istrinya kedah kreatif saudara namanya. Kreatif. Indung nu ngandung, bapak nu ngompa. Jarum coklat saat